malah ayeuna ceuk sapali ulama ceuk Kangjeng Nabi daa ayeuna ya katibu al-qadawatu wa arful qalami wa qaumul ba'i wa parkusin wa fatwa amin wa bainal jalalah wujudi rahmanir rahim. Cek urang mah kieu sing sajalma nulis lapan bismillah 1000 lapan ditulis dina buku tulis 1000 geus ayeuna ditulis dilipetkeun di kantongan kurang tujuanna ngalah berkah lain rek nuhankeun ngalah berkah kalapan bismillah dibawa ku urang teh ngalah berkah na bismillah ceuk Kangjeng Nabi ku sabab ngalah berkah karena tulisan bismillah ditulis 1000 balik maka sakabeh hajat sakabeh nu dipikayang ku urang anu dimakan Allah semoga Allah insyaallah ku Allah dikabul ku Allah dihasilkeun. Mudah-mudahan we urang ngabahas bismillah ayeuna ku Allah sadaya maksud urang di ayeuna dihasilkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Baheula ayeuna aya awewe soleh solehna eta awewe aya salakina ayeuna aya salakina preman salakina teh ayeuna salakina teh teu geujeul teu daek ibadah teu daek salat teu daek ngaji teu daek puasa ari pamajikanna soleh tegasna daek ibadah ka Gusti Allah. Eta awewe saking ku soleh-solehna eta awewe ayeuna sagala rupana tong sumauna dina salatna tong sumauna dina ngajina tong sumauna dina maca Qur'anna tong dina sumauna dina maca shalawatna keur luar tina ayeuna luar tina ucap baca ge naon nu kumaha dileungka nu kumaha dicabak sok dimimitian ku maca bismillah arek disika maca bismillah arek kanyangu maca bismillah arek ngepel maca bismillah arek mandi maca bismillah arek kaluar imah maca bismillah ayeuna sagala rupa we di pagawean eta awewe teh pagaweana teh kan maca bismillah eta salakina kesel ambak karena jadah aing panas karena ceuring gol poe teh isuk beurang sore aing sagarupa nyiruh kopi nyabeurkeun ayeuna nunjugan kopi maca bismillah pusing ringrang panas teh salakina teh kesel eta awewe teh ngan maca bismillah we maca bismillah kudu nama pamajikan soleh teh urang kudu atoh da awewe pamajikan daek ibadah teh urang kudu atoh ulah kesel ibu kesel ambak haram jiadah teh kakeun ku aing dicoba caketa salakina digulang pamajikanna neng ka dieu nya Kang mangga aya naon nyabeurkeun pangneudeunkeun ieu duit dina kanjut baheula mah kanjut teudeun ieu duit simpen sing rapi teudeun ku anjeun nya Kang asup ka kamar diteudeun lamarina dikunci tah dia mari dikunci kuncina diteudeun di luhur diintip ku salakina dina panto dina didinya pamajikanna kaluar maena asup eta kunci ayeuna lamari dipikeun ku manehna ka sumur. Sapoe 2 poe, 3 poe, 4 poe, 5 poe, 6 poe, tapikeun ka sabulana digoroan ku salakina. Neng, aya naon Kang? Lain can ayeuna atos tiap aya teu aya. Coba candak ka dieu, condak ku anjeun. Eta tidinya awewe begitu asup ka kamar sedengkeun kuncina teh dipikeun ka sumur. Allah Ta'ala manggil ke malaikat Jibril. Jibril, buru turun anjeun karunya. Buru anjeun ayeuna turun ka bumi. Ayeuna tulungan eta kakasih kaula. Ayeuna ku sabab maca wae bismillah. Tulungan ku anjeun cokot eta kunci di jero sumur. Teudeun dina lamari. Asup awewe ka kamar. Pas asup teh kunci mah aya nempelna lamari dibuka we. Pas dibuka dibikeunkeun kuncina pas dibuka dicokot duitna keluar terus dibikeunkeun ka salakina eta salakina moloho ceuk salakina ayeuna kieu ceuk salakina pan ieu teh neng kuncina teh ku aing teh geus dialungkeun ka sumur ieu geuning aya dina panto aya dina panto lamarina aya ceuk salakina teh ceuk pamajikanana nu bener aya ieu teh neng kunci teh geus dialungkeun kamari ka sumur geus aya sabulan mah geuning aya dina lamari teh nyaho aya we pas asup teh tah tidinya salakina tobat dah ayeuna tobat harita keneh ku sabab berkahna nu jadi pamajikan maca bismillah tobat ka Allah